Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di pengajaran bahasa Sunda dinten ieu dinten Salasa kaping 8 Februari 2022. Berjumpa kembali di pembelajaran bahasa Sunda hari ini, hari Selasa tanggal 8 Februari 2022. Dinten ieu urang diajar cara nulis huruf kapital jeung tanda baca titik. Hari ini kita akan belajar tentang nulis huruf kapital dan tanda baca titik pada sebuah kalimat ya. Kalimatna aya dina teks wacana kebon tukangan imah di halaman 128 jeung 130. Wacananya ada di halaman 128 dan 130 ya. Silakan kalian buka buku paketnya atau boleh melihat di video bu guru ini. Kebon tukangan imah. Kebon tukangan imah Agus lega. Belah katuhuna dipelakan toga. Toga teh singgetan tina tanaman obat keluarga. Nuka asup kana toga teh aya tangkal koneng, laja, jahe, cikur, temulawak, jeung seureuh beureum. Lian ti toga oge aya pepelakan sejenna, di antarana sampe, jagong, kacang panjang, cengek, jeung gedang. Mamah sareng teteh mah kacida rumawatna kana pepelakan teh. 2 dinten sakali sok diceboran. Atuh pepelakan teh jadina mani morontot. Kacang panjang sareng cengek tos kaala. Sampe sareng jagong sakedap deui dipanen. Pepelakanna teh sok digemuk. Digemukna ngagunakeun tai hayam. Matak pantes tutuwuhna subur. Nah, di wacana ini kalian lihat ada huruf kapital, ya kan? Ya, ada di kata apa aja? Aya dina kecap kebon ya, kata kebon, ada juga Agus ya, dan ada juga kata belah. Nah, di situ kalian lihat ada tanda titiknya. Ya kan, sebelum kata belah itu setelah kata lega ada tanda titik tuh. Nah, setelah tanda titik menggunakan huruf kapital. Itu juga nama orang dan awal kalimat juga menggunakan huruf kapital ya. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya, paragraf 3 dan 4. Di juru kenca aya kandang hayam. Kandangna beresih tur hegar. Di kubeng ku kawat ngarah tengencar. Mimitina hayamna sajodo. Lila-lila ngalobaan. Indungna dingaranan si Deon. Sabab tian ti awakna gede eta lempangna ngadedot. Sanajan sato si Deon nyaah ka anak-anakna. Si Deon ayeuna geus anakan. Jumlahna aya 8. Ari jaluna dilandih si Cuplak. Da eta sirahna botak. Jawerna mani ngagayot. Si Cuplak mah aya turunan hayam adu. Lamun ka jalma saliwat mah si Cuplak sok ngabintih. Tapi ke Agus jeung kulawargana mah lindeuk. Tiap balik sakola Agus gancang neang hayamna. Agusnya pisan ka hayam-hayamna. Nah, di paragraf 3 jeung 4 ieu pek tingali. Lihat di paragraf 3 dan 4 ini ada huruf kapital juga ya. Nah, ada tanda titiknya juga. Kemudian ada kata si Deon ya dan si Cuplak. Nah, itu nama ya, nama hewan. Landihan untuk hewan ayam ya. Ningali tina penjelasan tadi, kasimpulanana huruf kapital teh ditulis mun kahiji huruf mimiti di nu kalimat, nu kadua nami jalmi, nu katilu saatos tanda titik, nu kaopat kapanjangan tinu singgetan. Nah, kesimpulannya ya, huruf kapital itu ditulis kalau yang pertama huruf awal dalam kalimat, yang kedua nama orang,
Nah, ketika kalian akan menulis nama orang, baik itu teman ataupun siapapun ya, nah harus menggunakan huruf kapital awalnya. Misalkan Fahri, nah huruf F-nya harus besar. Dan yang ketiga adalah setelah tanda titik. Jika kalian menulis sebuah karangan atau cerita, nah dalam perkalimatnya setelah tanda titik harus menggunakan huruf kapital. Dan yang keempat adalah kepanjangan dari sebuah singkatan. Ya, seperti tadi ya, tanaman obat keluarga. T, O sama K-nya itu huruf besar semuanya saat ditulis. Ayeuna titenan kecap teteh dinu paragraf 2. Eta huruf T na kudu ditulis ku huruf alit sabab teh dibarengan ku nami jalmi. Kata teteh di paragraf 2 itu seharusnya menggunakan huruf T kecil ya nak ya, karena tidak ada nama orangnya. Misal kalau penulisan Teh Salma, nah T sama S-nya harus besar. Begitu juga ketika menulis si Deon atau si Cuplak, S dan D-nya itu harus besar hurufnya ya, atau kapital. Ayat tugas yang hidup. Oke, dinten Kemis kaping 10 Februari 2022 candak buku paketna ka sakola. Nah, ada tugas buat kalian, nanti bawa buku paketnya hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 untuk mengerjakan soal latihan. Ya, jangan lupa. Alhamdulillah pengajaran dinten ieu tos rengse. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.